ngawang kok. Naon sih? Ngawang kong tong ibarengan ku sombong. Ngawang kong tong ibarengan ku bohong. Ngawang kong pula sok rayang katembong. Ngawang kong pula ukur omong kosong. Kongres ngawang kongres. Pales tadi. Waduh, selamat pagi Mang Syarif. Wah, kantinnya luar biasa tuh lah. Baik, itu ayo bapak di ibu guru kemana? Kayak esok anu kadin anu ieu piket sok aya tugas. Baik. Aya program itu, Pak? Budak pan minta tugas. Oh. Baik, da budak teh meureun teu dibere tugas mah da aing nganggakeun kalau penting teh sok jadi bingung kuring oge. Sok Sok cari kayak itu suka merek. Bapak ibu guru yang minta tugas, mata kita mau kacapi we da bisi lila. Kita Nah, mau mereka buat Ya mah balik membuat bapak ibu guru. Kuring mah da kebeneran mau kacapi da bisi lila. Sok en mamang beberes abdi ngacapi urang saling ngehibur we. Cari mari. Mangga. Laki itu berdolan. Ini jangan dangu ke Bang Syarif Ya. Kantun jujur kari wawangi sengit nyebar mencar sapa sundang nyambuan sa Nusantara Sari puspa wangi sengit manis ngadaling sari sekar ngurup nitis karena sukma istri Sunda. Ini asa abang bro teh. Raden Dewi Sartika, eta teh tokoh pendidikan, pahlawan pendidikan di Jawa Barat. Eta teh urang teh syariat nomeureun teh Raden Dewi Sartika teh pahlawan eta teh. Mau aya sakola jigana syariatna lamun teu aya anjeunna di Jawa Barat. Mata urang teh perlu guru teh kieu. Eta depan pan guru keur libur bari dibutuhkeun ku. Itu kumaha kitu? Pan guru gara-gara corona beuki beberes geus. Keur kantin istri langsung bulukan. Waduh, nepi ka Geus teu siap jeung. kaurus. Nepi ka siap jeung moral-moral teh. Abi man eta nu eta ge teh sales nu ngirim. Geus poho. Dengan nu ngirim teh sarung geus poho. Kantin Mudah-mudahan para bapak ini. Assalamualaikum. Syarif. Syarif. Pucuk si cinta ulang pun tiba. Kali kawan. Lain siapa teh hayang nyaho sok sanajan ayeuna geus sakola pan geus pre yeuh nya tetap saya mah harita nu kurupuk nu ti saya teh bayar kuat keur ngopi di ditu ka dieu heula kabeneran ngan dibuka Masih ingat kita itu libur teh 1 tahun. oh da kurupukna mah beakeun daganganna geus eueuh nih Kariban anu dagang teh saya teh poho. Kuduna nu ngirimnya poho kuduna. oi Aisyah mah pan geus boga geus nginum obat poho. Aya, hei, 25.000. Lain aya teh duit teh jang mayarna. Tah. Kali geus dicatetkeun. Syarif 75.000. Ulah kene keur bisi emen geus mayar. Kantin SD itu. Di ngobrol di PP ku di ngobrol. Hah? Sungguh ngobrol di. Ieu, Kumaha lakona ieu di. eta Adi lin. Heuh? Eta Adi.
Asa kakarek ningalian we tong tarik teh ngobrolna ieu masalah apa nih batur lo batat mangga enggak deh. Lain Mang Iwan. Oh bisi pajarkeun Kuring teh. teh. Bener tuh lo banu teu mayar, mana-mana. Itu mah masalah hutang, tadi diuk atuh ayeuna ku batur. Oh, ini mau dibayar gitu Lain ya? mah dibahas di dieu. Oh, so di dinya we. Tarik teh ngobrol. Ah, sama geus kenal sebenarnya mah jeung si eta mah anu mung padeukeut we social distancing urang teh. Lain Mang Iwan. Hmm. Kuring teh ngajak ke sekolah. Wah, laras. Arek nanyakeun tugas ka bapak ibu guru. Ieu pan ongkoh budak nu sakola tapi jadi kolot nu riweuhna. Tah. Jadi ayeuna mah aya Covid teh jadi guru teh lain guru gitu. Urang sebagai orang tua jadi sakola deui ku Covid mah. Nyanyinya pan Mang Dedi uing oge sarua sakola wae. Ieu teh uing bisa ngasuk-ngasupkeun teh pan loba utang hitung nya akibat sakola. Gara-gara resep uing mah guru matematika. Ngan resep ka guru matematikana uing mah. Jadi kieu nya. Mau kemana? Jadi kisah pra corona ya barudak libur. Jadi ayeuna mah orang tua we urangnya kolot aja kudu ngajar budak teh. Lebah kita mah penting guru teh nya. Oh. Aduh aya guru teh ayeuna mah karasa geuningan. Lain berarti lamun kitu mah gara-gara corona teh jadi nguntungkeun nya. Untung kan Untukkeun Dah kumaha? bagus ya nama. Sok kena untung ngomong kena tukang dagang. orang tua murid anu asalna teu belajar jadi belajar deui sakolah deui. Oh, Di ari mah mematahan barudakna. Tapi, Coba. oh. Nu jelas mah. Nu Halus. jelas mah ayana guru teh penting. Ingat teh bahasa baheula dengan kejadian Hiroshima jeung Nagasaki dibom. Bom. Waduh. Make lodong. Lain make lotong. Dibom ku sekutu eta pot hancur. Eta saha nu kaluar Kaisar Hiroshima. Ingat teh naon ngomong Kaisar Hiroshima? Naon cenah? Nepi kan bom ngebledug ya. Oh. Nah jadi Kaisar Hiroshima. Kaisar Hirohito, punten penonton, punten. Tapi tong hilap nyobrek. Tak gitu. Nagasaki Hiroshima hancur. Oh. Hiroshima keluar bari ngomong. Berapa jumlah guru honor yang belum diangkat PNS? Bener hade. Tah, si eta mah gitu. Tah, kuduna nurutan kitu Raja Hiroshima pas ningali ieu wah eueuh dagangan sabaraha urang hutang kudu dibayar. Gitu atuh. Kan sana lila ku corona teh jadi pokok. Wah. Teh kade iya tadi mah. hampir datang kade teh kantin teh belah mana urang teh. Oh di dieu teh kareueut. Da geus motor Lain, atuh. penting Aing mah. meureunnya urang teh kekayaan kita sabisa-bisa we kudu bisa ngejaga keayaan sok sanajan urang sakola keur kaya tapi budak urang mah keukeuh kudu diaping dijaga. Bener. Penting pisan aya guru teh bener. Ai guru teh aya artina Mang Dedi. Aya artina guru aya sabaraha huruf? Opat. Aya 4 huruf. Gena generasi untuk negara dan bangsa. Mencetak generasi teh. Bangun karek nyiptakeun bieu Oh, atuh. Una usaha sarerea babarengan. Da tadi mah memang eta main perang teu ngobrol eta. Oh. Eta mah dadakan jeung nama. Erna rakyatna akan cerdas. Itu. Terus una ujung-ujungna we engke teh minta duit. Hai singkatan gitu teh. Jadi ingat karena singkatan di terminal euy. Biar kurang salahnya. Oh, ada maksakeun. Saya keboga singkatan mah. Naon? Aya di terminal ngan. Cia mah mun aya ini singkatan langsung ka pancing. Sok aya. Kan di terminal bos sok aya bos MGI. Eta teh MGI teh singkatan. Naon? MGI. Pasti M-na kana eta meneh. Lain. MGI. Apa singkatannya? Naon? Sarana transportasi Anda. Jadi waktu gak teh nyambung. Cia mah beda aben. Saya harapun MGI sarana transportasi Anda. Apal ATM teh? Nah, teh. Oh, ATM teh teh mengandung filosofi sangat tinggi. Wah, pasti alat tusuk manual. Ini mas sekarang jualan. Amati, teliti, dan modifikasi. Oh. Bukan teliti, teh nama tiru. Teh amati tiru modifikasi. Nah, ada kesempatan sudah dibenerin. Bener. Jadi Oh, manajer mama. artina urang teh kudu pintar, kudu bisa. Ulah nanti ka sampai ka bobodo ku batur, mata kurang cara kolakeun oge. Kan meureun lagi di sakola baheula geus nya. Tina sekian pelajaran teh sok jelema teh masing-masing teh sok bawa enjoy ke. Mang Sarif matematika, nya
jago Lain ieu teh Mang Dedi, ongko urang teh nya di setting kudu kieu tapi urang teh asa geus kenal doang. Ongko cenah urang teh jitu kakak ngapi-api tapi asa karena ieu mah geus we kieu Mang Dedi, ayeuna mah kieu ayeuna mah pengalaman urang-urang keur sakalola. Tah sia mah aya guru naon anu pangkopet-kopetna lah. Guru pangkopet-kopetna mah. Aya guru nu kopet teh. Aya nu pangkopet-kopetna. Eta mah menyinggung atuh gitu. Apa sok guru naon? Guru naon? Di saya mah teh guru Aya kabeh, pokokna mah kabeh sakola ge aya guru pangkopet-kopetna. IPS di saya mah. Wah, salah. Guru Oh, Ilmu. dan nyaraahun ka urang mah ka. Aya pangkopet-kopetna. Guru matematika. Nah, Sok eta mah naon teh sok hitungan wae. Sutak saeutik hitungan. Mata cara derehan eta mah guru matematika mah. ieu urang kuring ge boga pengalaman. Naon? Pokokna mah nya kuring mah panggeuleuh-geuleuhna pelajaran, panggeuleuh-geuleuhna. Wah, kana tai nya mah. Panggeuleuh-geuleuhna pelajaran ekonomi. Nah, Wah, ekonomi we cigana sehari ge dasar sarua. Pelajaran panggeuleuh-geuleuhna ekonomi. ekonomi Mantap, berarti namun- di dalamnya mengandung waduk-waduk. Lain. Naon atuh? Sabab loba kejadian rumah tangga anu cerai gara-gara ekonomi. Tapi nya ya seperti ya berarti dia malah ngomongkeun batur. Iya ge mehana hampir cerai. Gara-gara naon? Ekonomi mehana ge. Karena geus jarang pamajikan geus tara kabiayaan. Nyata kuku Ya. aduh. Jadi kieu ai Mang Dedi mapan mata krek kieu ge. Tengah tercukupi, Terus atas tidak terlampaui. lain hari ngagewan ka hari matematik. Bisa ngitung berarti kan? Oh nya sia tamat teh sia mah teh hitungan sia mah. Kayaknya pangitungkeun 5 kali sabaraha lu jadi 17. 5 kali sabaraha? 5 kali 5 25, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Oh wah Hese. 5 kali sabaraha yang di 17. Nah, iya. naon? Kurang sebagai umat Islam aku ngerti. 5 kali jadi 17 ya. 5 kali sholat. 5 kali salat? Nah, maghrib isya subuh benar. Bener bisa. Ai sih emang bener karena keagamaan we ya Mang Dedi. Atuh saya mah. Yo, aya guru nu pangkuat-kuatna guru naon? Guru naon? Oh, Kada ulah parno ah. tuh aya pangkuat-kuatna. Olahraga. Oh, salah. Guru geografi. Nah. Bumi dipanggul eta globe. Eta peta globe dipanggul. Aya guru anu pangrugi-rugina aya. Naon? 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 Guru IPS, Nah. ilmu pengetahuan sosial. Sosial Iya, begitu mah. kan sagala rupanya cita-cita orang diberi ilmu di sekolah supaya orang teh dijadikan jelema nu ngarti, jelema nu pinter gitu. Malah sing ngawujud cita-cita urang teh nya. Sing makanya urang mah tapi sok cara jadi tiap jelema boga cita-cita kuring mah ku kolot diamanatan. Aya amanat pokoknya. Non amanat. Jadi kade cenah mi HP mana geus gede ulah eta pagawean ulah disorang. Maksudna Gitu, ulah jadi boga eta. Pokoknya mah geus gede maneh ulah hayang jadi polwan jadi gitu abarat teh. ulah jadi polwan, kudu jadi Ulah pokoknya amanat mah baik gawe naon lagi. Ngan mi HP dari maneh ulah jadi polwan cenah. nyawa atuh eta mah jang awewe polwan mah. Ayeuna atuh ulah. Lah siapa mah maksakeun. Ieu nu ngarariung. Aduh, akhirna teh sok aya Mang Dedi kodologi. Ari ieu kolot-kolot ngariung di sakola. Rek narahon atuh cenah dia teh. Heuh nya teh. Ayo wing mah tadina niatna nagih di setting nama ngan jadi kenal deukeut gitu. Ayo pada ini teh mau beberes kantin, sugan we gitu rek mulai di sakola gitu dah geus. Ulah tapi ka ayeuna ari kolot-kolot di sakola, ari barudak ditalingakeun henteu Aduh ieu mah. mah budak sorangan di marana tuh. Yo budak dirinya make motor tadi ditilang cenah ku polisi. Coba riksakeun barudakna bisi ka mana? Cek itu lah. Henteu lah. Tangan heula barudakna. Urang pamajikan sedeungit Ya wing teh heula nya. Hayo we budak kolot arantong budak kata toler ah. Dika. Aduh, mah poho jadi parabat. Tadi bekalan.